Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang ini diajar bahasa Sunda, orang lajengkeun yen minggon kapengker orang tos madar ngeunaan aksara suara, aksara konsonan, aksara serapan sareng ieu tanda vokal, nu itu tanda panambah. Tah, kang yeuna cara nulis aksara Sundanya supados teu kagok. Hidup kantun tulis heula latena nembe aksara Sundana. Ieu patali sareng pancen atana pitugas kangge minggon ayeuna nyaeta nulis ngaran sorangan, nulis ngaran lengkep sorangan ngangge aksara Sunda. Nyangke hasilna dipoto terus dikintun atau dikirim ke Google Classroom ya, anu ke kodena dibagi ke tiap kelas. Tah, enak orang contoh heula nya. Contoh urang bade nulis saha. Misalna urang bade nulis Abah Udin. Ditulis heula latena nembe ditulis aksara Sundana. Huruf naon heula berarti nu ditulis kita huruf A tina aksara suara, tulis A. Terus huruf Ba. Huruf Ba na tina aksara konsonan. Nyata huruf Ba. Ba nu aca naon huruf atau tanda panambah ha, nggunakeun tanda panambah ha ditungtung. Jadi ditulisna Abah. Salajengna Udin. Huruf naon heula dasarna huruf U, tulis huruf U. Terus huruf Da, tina dasarna heula nya huruf Da, tulis huruf Da. Hayang robah vokal jadi I, jadi ngagunakeun tanda vokal I. Udin. Terus huruf Na, huruf Na. Ieu mah Udina. Jadi dipaeh huruf A na jiga nu ieu tah. Gunakeun tanda pamaeh. Jadi Abah Udin. Kitu cara nulisna. Nanti contohna Idris misalnya. Idris Mahmud. Idris Mahmud. Tulis heula latena nami hidap ditulis di luhurna nya. Nembe handapna aksara Sunda. Naon huruf nu kahijina huruf I tina aksara suara, tulis huruf I. Terus huruf Da tina dasar huruf Da, tulis huruf Da. Ieu dibacana Ida, sedengkeun nu dibutuhkeunna nyata Idri. Agunakeun tanda vokal I heula tah jigan ieu. Idi dibacana nu tinggalena naon? Nu tinggalena huruf R. Arna di mana? Di tengah-tengah huruf Ad jeung I. Jadi ngagunakeun tanda panambah R di tengah, nu tadina Ka jadi Kra. Nah, ini dibacana Idri. Terus huruf Sa. Huruf Sa tulis A na dipiceun. Ikan Idrisa dibacana, cara micena ngagunakeun tanda pamaeh Idris. Terus huruf Ma, tulis huruf Ma. Ya huruf Ma. Terus aya tanda panambah ha ditungtung, anu Ka jadi Kah, jadi Mah. Ieu dibacana Ma tambah tanda panambah ha dibacana jadi Mah. Terus huruf Ma deui. Hayang robah vokal jadi U. Tah dihandapnya gunakeun tanda vokal U Ka jadi Ku. Terus huruf Da. Huruf Da.
dipaeh. Jadi Mahmud. Idris Mahmud. Kitu cara nulis nanya barijeng hidup kudu tiasa ngeja. Ieu teh Mahmud. Mahmud ngeja anak itu. Atanapi nu Udin. Udin. Abah. Itu nya. Hiji deui contohna hiji deui nyaeta misalna Guntur. Guntur. Guntur Cahyadi. Guntur Cahyadi. Huruf heula asalna huruf ga, nyata huruf ga ditulis tina aksara konsonan, tulis huruf ga. Hayang robah vokal jadi u ngagunakeun tanda vokal u jadi gu. Terus huruf na. Huruf na. Tah. Na dipaeh. Gunakeun tanda pamaeh jadi gun terus huruf ta. Huruf ta. Ta hayang robah vokal jadi u ngagunakeun tanda vokal u gun tu terus nu acana huruf ar ditungtung ngagunakeun tanda panambah ar ditungtung tadina ka jadi kar jadi guntur. Ieu dibacana guntur. Terus huruf ca. Huruf ca aya ha ditungtung ngagunakeun tanda panambah ha. Cah. Terus huruf ya. Cahya. Terus huruf da. Vokal i. Guntur Cahyadi. Gitunya. Cara nulis aksara Sunda. Dah, tapi kade hidup teu meunang paduaya maehan huruf nya. Tetep gunakeun heula tanda panambah nu di dieu. Lamun teu aya tanda panambah nu di dieu, nembe tiasa maehan huruf konsonan sareng serepan, tiasa dipaehan. Lamun misalna tos teu aya deui tanda panambah. Misalna nu ieun abah ya, misalna abahnya abah huruf a terus huruf ba terus tah abah aya nu kieu ieu ge sami abah ya. A bah tanda ha. Dipaeh. Ieu nu luhur sareng nu handap sami dibacana abah, tapi nu handapna kurang efektif sabab maehan hurufna padu wae. Naon samana padu wae aya tanda panambah ha ditungtung. Jadi ngagunakeun heula tanda panambah anu 7. 1 2 3 4 5 genep 7. Nya, jadi larasna nu ieu. Ieu masalah. Gitu. Jadi teu meunang padu wae maehan huruf. Misalna ember. Ember. Huruf naon heula berarti huruf e. E terus huruf ma. Makna dipaeh. Ember huruf ba. Robah vokal e nanya curek embe ceulina ka tukang. Agunakeun tanda panambah ar ditungtung. Ember. Atau ini ge sami dibacana ember ya. B terus huruf ra dipaeh. Ieu sami dibacana ember ngan ieu kurang efektif non sababna nyaeta maehan huruf padu wae, maehan huruf ra dipaeh. Memang bener ar tapi kurang efektif sabab aya tanda panambah ar ditungtung. Jadi nu tulisan leres mah ember teh nu luhur, mahadap mah salah. Tah, kitu nya eta cara nulisna.
Ya jadi salah sawias pancen hidup anu munggaran ke dipunten nya dikoreksi hiji-hiji. Pancena tulis ngaran sorangan juga kieu tulis ngaran lengkap sing lengkapnya salengkap-lengkapna. Handapna dirobah nggunakeun aksara Sunda. Ke pami entos dipoto. Fotona ke dikirim ka Google Classroom. Kayak kodena dibagi ke tiap-tiap kelas. Ya, terus kangge absensi ulah hilap di dina ieu video hidup di komen sapertos biasanya wasta kelas nyarios dongkap kangge absensi minggu ayeuna. Eta kangge absensi anu ieu kangge pancen atawa tugas. Tanya. Terus kade ulah hilap di like videona. Gitu. Sakitu nu kapiatur sareng hiji hilap upami aya patarosan kantun komen biasa di handapnya komentar eke dibaca hiji-hiji upami aya patarosan gitu. Atur nuhun sakitu nu kapiatur mugi manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.